Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kana tiasa patepang dangu di tiasa sesarengan di soksana semung di Comantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jejerna si kamileung dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-55 na. Mudah-mudahan kana ieu acara dongeng sunat teh ngajantenkeun panglipur kalbu pangebrahmana hiburan kamu mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sekolahna di sekolahna nu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supados teu nyangkolong tinggal waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Tamu si kamileung di antarana Maktapura, Jabang Aruna jeung Bajul Pataru. Tilu jalma anu asalna di negara lain anu keur ngalalana neangan tempat. Nyasar nepi ka tempat eta anu ayeuna geus cinek ku si kamileung disebutna Jati Kameling. Nuturkeun ti awal yen eta baheula pernah dipake tarung leuweung jati anu kacida genggongna keranan anu ngaran leuweung Jati Kameling. Jati Kameling oge nu geus aya situ alatan tina tarungna si kamileung dina waktu harita jeung hiji jawara anu ngaranna Eyang Pancarjati. Tidinya tur ayeuna sanggeus dicicingan tempatna dipake bubuara ku si kamileung. Si kamileung anu asalna warga Cipancur anu can dicaritakeun Cipancur ayeuna kawas kumaha. Eta ngaran tempat teh dicinekeun ku si kamileung. Sakalian istana oge diaranan nyaetana Istana Jati Kameling. Maktapura, Jabang Aruna, Bajul Putara atanapi Bajul Pataru. Tilu jalma anu disidik-sidik tur ditingali ku si kamileung secara kabatinan jelas ieu jalma teh lain jalma sambarangan anu tangtu ngabogaan aji kasakten anu hebat nakeranan. Pok si kamileung harita ngomong. Uing teh sabenerna boga anak Gaduh murang kali. Boga bapak, boga inung, boga aki-aki. Eta wa anak uing teh kurang leuwih umurna 15 tahun ayeuna. Anu ngaranna nyaetana Nyimas Dewi Keningan. Nyimas Dewi Keningan. Nyimas Dewi Keningan Gusti. Aduh, tong nyebut Gusti uing can dititengen jadi raja tuh da ayeuna mah. Asa arera uing sebut Gusti teh teu biasa. Mun Gusti Rana matina naon meureunnan. Janten salira teh ayeuna teh ngagaduhan murang kalih anu namana anu namina Nyimas Dewi Keningan. Oh bener. Ulah teh ngabogaan anak anu ngaranna Dewi Keningan. Jigana lamun uing jadi raja mah moal cocok euy. Sabab uing anu bodoh teu ngarti dina itu jeung ieuna. Disawios Gusti. Gusti anu marentah di kerajaan anu tangtosna sadayana bakal alut tutur bakal ngiring kana segala parentah ti Gusti. Tong nyebut Gusti cek uing oge. Disawios. Margi sateu acan jadi raja. Salira memang pantas jadi hiji pamimpin. Anu ngagaduhan aji kabuhunan atanapi ilmu buhun anu kacira pisan gagah tur saktina. Kumaha maneh we da uing mah teu ngaku-ngaku jadi raja soalna mah. Ngan kulantaran uing memang boga istana. Ya terserah maneh rek ngaku naon ge lah. Ngan uing kitu.
Uing memang ngerasa moal cocok lamun jadi raja manya raja kawas uing kieu. Tapi uing boga pikiran lamun anak uing anu ngaranna Nyimas Dewi Keningan jadi raja, jadi ratu di ieu nagara. Jika nak cida pisan cocokna. Ampun Gusti. Tiasa abdi dikenalkeun ka Nyimas Dewi Keningan. Nya bisa wae. Sabab ayeuna aya di jero karaton. Ayo gerak. Antukna si Kamileung harita dituturkeun ku tilu jalma anyar pinanggih. Si Kamileung anu memang cop ujug-ujug ka eta jalma anu ngaran Ki Martapura, Jabang Aruna oge Bajul Pataru. Tilu jawara anu memang gagah sakti tur anu teu nyirikeun kagagahanana. Katingali di jero istana nu keur ngarariung di antara Abah Eot oge Mang Dana jeung anu jadi indungna si Kamileung. Ditambah aya hiji wanoja anu kacida pisan geulisna anu make pakaian sederhana. Anu taya lian nyaetana Nyimas Dewi Keningan. Umur 14 tahun Nyimas Dewi Keningan henteu sigah umur 14 tahun. Nyimas Dewi Keningan anu sorot panona harita seukeut nakeranan. Tagis puguh Nyimas Dewi Keningan teh lain kursaak ukur gadis biasa, tapi Nyimas Dewi Keningan anu dipuk-puk ku ilmu panemuh jampe pamake tinu jadi indung jeung bapana sanajan memang encan sakabehna indung anak teh ilmu tinu jadi bapana abi milik ku Nyimas Dewi Keningan. Tapi usia saumur Dewi Keningan tangtuna kabogaan aji kasakten anu model kitu geus tangtu we. Hese pikeun lawan pitandingeunana. Sabab geus bisa nyepeng ilmu tinu jadi indungna. Pangotong-tong jeung kilat beraja. Kudua ilmu eta oge ajian anu memang gagah sakti contona model Dewi atanapi Diah Lopa. Kata mah deui ajian tapak dewa tinu jadi bapana anu ditamatkeun nepi ka ujungna nyaeta bayangan naga anu tangtuna. Lain sarapan memeh isuk-isuk jalma nu ngalawan kana ajian eta anu tangtuna kudu ngabogaan ajian anu kacida pisan luhungna cek paribasana. Contohan si Kamileung dina ngalalana. Si Kamileung teu wani teh keur ngabogaan ajian kur eta hungkul. Ngalawan eyang pancar batik. Tapi sanggeus ngagunakeun ajian jagat jangga dewa. Si Kamileung bisa tarung jeung eyang pancar batik nepi kakeun gunung Tugtug. Sagara saat cek paribasana kebon kai jeung sejabana kabeh hancur tur lebur. Kaampuhan ajian anu dipemilikan ku si Kamileung tangtuna jadi sabiwir hiji tur nepi kakeun bebasan di para jawara jeung oge karajaan-karajaan anu memang si Kamileung geus apal karajaan-karajaan mana wae. Si Kamileung anu mawa tilu jalma harita ditinggalikeun ku sararea nu aya di jero istana. Anu keur ngararumpul, ngararobrol. Harita Bah Eot anu cengkat pok nanya ka si Kamileung. Kamileung, ilaing moal saha euy? Jalma anyar pinanggih datang ka ieu pitempatan. Ki Martapura harita nu manggut. Jabang Aruna jeung Bajul Pataru oge sarua mararangut. Apunten pangarsa. Nepangkeun nami kula Martapura. Ula Jabang Aruna. Kaula anu ngaran Bajul Pataru. Oh, ieu para jawara jigana euy lamun ningali dina tangtungan mah. Bagea. Sok darariuk di dieu euy. Sararea harita ngarimpak darariuk. Nyimas Dewi Keningan anu neuteub seukeut ka setiap jalma anu datang nyaetana kanu tiluan. Ku sorot panon anu tangtuna teu bisa lalabora. Nepi kakeun Ki Martapura harita ngeureusceum pas bantrok sorot panona jeung hiji wanoja nu geulis rancunit anakna si Kamileung anu ngaran Dewi Keningan.
Dewi keningan harita anu ngareret kanu jadi indungna dia lopa. Ok dia lopa harita anu ngomong kasararea. Punten. Kula bade naros. Aya maksud naon? Salira tiluan dongkap ka ieu tempat. Sabenerna kieu keun we kuing pangjawabkeun. Sabab uing geus panjang lebar ngomong jeung ieu tuluy jelema. Anu ngaran Ki Maktapura, Ki Jabang Aruna, oge ki itu nu budak ngora keneh Ki Bajul Pataru. Ieu sabenerna mah tilu jalma ieu teh mangrupakeun jalma nu keur ngalalana. Bisa disebutkeun cenah usiran ti hiji negara anu teu sabagodos jeung anu jadi rajana. Memang ti kerajaan mana kitu salira teh? Punten jisim abdi kawit di kerajaan Galapasi anu dirajaannya tena ku Prabu Waringin Sungsang. Gusti Prabu Waringin Sungsang. Sumuhun. Nah salira kenal. Kaula lamun babu mah henteu tapi ngadenge mah sering. Sumuhun. Tah abdi teh memang asal karang pemidangan aslina memang abdi ti daerah dinya. Di hiji kerajaan Galapasi. Maksud salira sadayana sumping ka ieu negara atanapi saru ka ieu daerah, ka ieu istana. Secara tengah aja jisim abdi teh ngalangkung ka ieu pitempatan. Ubrang abring tiluan anu memang maksudna pada milari panyilurukan. Milari tempat anu kaleresan dugi ka ieu wilayah anu saurna ieu namina nyaetana Jati Kameling. Abdi liren dina hiji tangkal dipengkereun ieu istana di ditu. Ngarasa bingung, ngarasa heran. Ieu teh kota tapi kunaon sepi. Milarian warung ngaran jalmi nuju ngalalana. Ngaraos lapar tapi jelas teu aya geuningan. Teu aya warung, teu aya itu, teu aya ieu. Abdi ngaraos bingung, nu antukna abdi naroskeun ka jalmi anu ruang riung. Ari pek teh cenah di dieu memang teu aya warung margi di dieu teh kasabatkeun tempat anu engal. Namung sasakala di mana kumaha carana ieu ngadamel istana ku abdi ditaroskeun oge teu aya nu ngawaler sabab ieu istana teh ujug-ujug muncul tiba-tiba sawaktos jisim abdi saurna mohon saur warga di dieu sawaktos karulem tibra enjing-enjingna istana parantos muncul. Tentu kudu dibejakeun kumaha carana nyeun istana lah. Nu penting mah ayeuna geus aya we muncul istana geus aya hareupeun irung kudu dipake bisa ku urang ayeuna mah. Sabenerna memang di dieu teh eueuh tempat warung, pasar jeung nanaonna tapi insyaallah ka hareupeuna mah aya. Jalema di dieu pagaweana tatanen. Sabab ari di leuweung teh manggih naon dipelakeun. Sumuhun. Lamun jalma-jalma di dinya mah melak cabe, lain hartina meuli binih cabe sabab di dieu mah eueuh duit. Ngaran-ngaran di leuweung mah sagala rupa aya. Manggih hiji cabe oge direkahkeun jadi loba. Pare henteu hese. Sabab pare mah di mana-mana aya. Nyokot sasiki ge bisa rekah ceuk paribasana. Digunuk-gunuk dipelakeun itu jeung ieu beuki loba nu antukna warga di dieu teh tatanen bibinihan ceuk paribasana geus ngajabeg di leuweung mah naon wae ge aya. Ek cau aya, ek ganas aya. Sabab sasatuan di leuweung teh mangrupakeun rupa-rupa sasatuan nu beuki kana ganas ngalebok ganas modal ganas. Anu ngalebok cabe modal cabe. Nu antukna di leuweung mah sagala rentul teu hese sagala rupa
nu matak dimanfaatkeun ku warga orang dieu, khususna warga nya bisa disebutkeun ayeuna mah rek disebutkeun naon atunya kerajaan dan can jadi raja. Nya disebutkeun nya kampung we geus. Warga kampung Jati Kameling teh memang sakabeh tatanen teh eueuh nu meuli eueuh neangan ka kampung lain, tapi justru ayana ti leuweung disebarkeun, dibinihkeun, di itu dieukeun, diparentahkeun ku kulang aja tinggal neangan binih-binih anu sakira manfaat. Sumuhun. Jadi kieu cenah dia lopa. Ieu teh nanya tadi teh. Rek dijieun naon cenah ieu istana teh. Ai uing teh kaman bingung beureunan. Ongko istana tapi rajana. Lamun aya rajana saha pengikutna? Da meureun raja teh kudu aya patihna. Raja teh kudu boga ponggawa, kudu boga tentara. Manya aya raja teu boga tentara cingan. Kan aneh. Ulah sempit sia teh Kamileung. Kapan ilaing teh gabogaan aji kasakten anu hebat naon hesena lamun ilaing ayeuna ngayakeun istilahna sayembaraeum sebarkeun sakabeh naon anu dipikayang ku ilaing supaya jawara atawa naon datang ka ieu pitempatan pikeun dijadikeun para ponggawa anu gagah sakti. Carana nyaeta carana ngajuk kasakten jalma-jalma kagagahan para jawara-jawara sina diadu nunjukkeun kamampuanana Kamileung. Si Kamileung harita kerung dia lopa ungut-ungutan. Teu disangka-sangka Nyimas Dewi Keningan anu tara ngomong harita ngomong. Mama, Umi, nah anu disebatkeun ku Aki neme memang leres kecidah. Tuh. Dewi Keningan oge geus ngomong kitu nu artina memang naon anu jadi omongan dewek deui akina. Katarima ku Dewi Keningan. Sapagodos jeung naon omongan dewek Kamileung. Sumuhun. Sanaos jisim abi oge Bajul Pataru. Sami sapagodos sareng Ki Sepuh. Jadi geus ayeuna mah Kamileung. Dina waktu anu bakal datang mah geura ayakeun tu disebutkeun sayembara. Ki anu disebutkeun sayembara teh kudu aya hadiah tuh. Sedangkeun urang naon mah nyerek dihadiahan kungkol. Eta ku cengek maldaekeun panan. Dia lopa harita nu neuteup kana jadi salakina. Yang Kamileung ayeuna anu ngaros bingung. Nya uing teh bingung. Kang, teu emot. Dia lopa anak seorang raja Gusti Prabu Jagatnata. Punten. Maksad salira teh Gusti Prabu Jagatnata di nagara aye. Kula anu disebutkeun dia lopa anak Gusti Prabu Jagatnata. Teu nyangki geuningan. Teu nyangki salira anak saurang maharaja anu kakoncara ka mana-mana. Sanajan eta nagara jin tapi memang
Gusti Prabu Jagatnata mah sanes bangsa jin kapanan. Gusti Kamileung ayeuna mah teu kedah seueur emutan Gusti. Kula tiluan Kakang Maktapura, Kakang Jabang Aruna jeung kula baris ngabantos kana naon keberlangsungan di ieu nagara. Kang Kamileung, ayeuna kieu salaresna abdi gadah canakeun di nagara. Naon canakeun maneh teh? Imas Entan sareng berlian. Mas Inten jeung berlian di mana? Kang, Gusti Prabu Jagatnata, Kangjeng Rama, parantos masihan ka jisim abdi mangrupikeun segala rupi naon kahoyong abdi. Geus teu hese deui Kamileung. Ilaing tinggal nuluyikeun euy. Geus ulah loba pikiran itu jeung ieu. Anjeun nu ngaran Maktapura, kaula nun sepuh. Jabang Aruna, kaula nun. Bajul Pataru, kaula nun. Kula anu ngaran Aki Eot euy. Bisa dianggap panasehat raja. Nu cocok ceuk ilaing jadi raja saha? Tangtosna punten ka Kakang Maktapura oge ka Jabang Aruna. Bilih panilaian jisim abdi lepat anu cocok dijantenkeun raja dieu pitempatan. Anging ti Nyimas Dewi Keningan. Sarua pipikiran teh jeung uing euy. Yai Pataru, kaula cocok jeung pendapat anjeun. Kaula cocok jeung pendapat anjeun, Pataru. Kumaha lamun dina poe ayeuna we urang diistrenan jadi raja? Keningan ka dieu maneh. Ama. Daek lamun ku ama diangkat jadi raja di ieu nagara. Ama. Dewi Keningan jadi jelema nanti. Dewi Keningan jalmi bodoh. Bodoh teh ceuk maneh tapi ceuk batur mah pan milih. Nu penting mah naon omongan batur anu memang pialuseun kudu ditarima ku anjeun. Ama geus kolot. Ama geus teu panting nonte ama mah pantas jadi raja. Iwati anjeun anak ama. Hitung-hitung gaganti ama we. Kumaha dia lopa? Dia kecil pisan setuju nah. Tuh, inung maneh wae oge satuju. Satuju kabeh. Setuju. Nyimas Dewi Keningan. Anu ngahulang lantaran ngarasa bingung kumaha carana. Umur 14 tahun 15 tahun manehana rek dipake raja. Nu tangtuna masih jauh. Ras inget kanu jadi bapak anak nu maha sakti, ras jadi indungna anu gagah. Akina kudu dikurilingan manehna ku jalma-jalma sakti nu antukna. Nyimas Keningan harita teu mikir panjang. Sabab geus tangtu kasalahan manehna bakal aya nu ngabenerkeun lamun teh mah manehna nincak dina jalan salah. Ama. Pami memang ama percanten sareng sadayana percanten ka Nyimas. Anu tangtosna Nyimas oge moal bari ngamomorekeun kana kepercantan ama sareng sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ki Maktapura kaulan Ki Maktapura ayeuna mah kieu urang kumpulkeun sakabeh rakyat ieu pitempatan anu jumlahna kurang ti 200 urang euy keune kerajaan kur boga umat sakitu ge alhamdulillah sugan 1 tahun 2 tahun 10 tahun kadituna ieu bener-bener kerajaan teh jadi kerajaan anu bener-bener kerajaan anggap we mingpin KRT-an sumuhun kula panuju kana usulan Ki Sepuh kaula panuju kaula oge panuju sarua geus ayeuna mah babadamian geus jelas dina poe isukan isuk-isuk Nyimas Dewi Keningan urang di ristrenan jadi hiji raja di pitempatan euy masalah kadituna engke urang pikiran deui nu penting ieu pitempatan teh ayeuna aya pamingpinan aya hiji raja aya rajaan masyarakat anu kira-kira ahli dina bela diri urang dipilihan masyarakat anu kira-kira ahli dina nyeun kamasan boga keahlian dina naon urang dipilihan urang diarahkeun euy anu nya nu ahli dina nyeun kamasan nu tangtuna bisa digunakeun pikeun urang engke ngagambar dina duit atuh jalma anu biasana manai urang gunakeun urang diarahkeun kana nyeun sanjata di kerajaan satuju kan setuju antukna babadamian dina waktu harita geus clear yen calon raja di negara Jati Kameling teh nyaetana anakna si Kamileung anu ngaran Nyimas Dewi Keningan Ki Maktapura Jabang Aruna Bajul Pataru anu siap ngebantu dina sagala rupana waktu anu beuki nyerelek peutingna si Kamileung jeung dia lopa harita mujasmedi di hiji kamar anu tujuanana nyaetana pikeun asup ka nagara jin ka nagara aye blesat duarana harita ngablesat les cirimna si Kamileung jeung Nyimas dia lopa harita ngiles ilang tanpa karana anu dina waktu sakiceup harita geus aya di hareupeun hiji karaton anu megah nakaranan nyaetana karaton ti nagara aye anu dipingpin ku Gusti Prabu Jagatnata kadatangan si Kamileung jeung dia lopa dibagiakeun ku sakabeh para mantri anu memang geus pada apal yen dia lopa mangrupakeun anak ti Prabu Jagatnata dia lopa jeung si Kamileung harita dibawa ka hiji tempat anu mana eta tempat teh tempat paseban Gusti Prabu dia lopa anu nuju calik harita jeung Kipati barang ningali kadatangan anu jadi anakna marah maina Prabu dia lopa langsung katingali langsung cengkat tina kursi gading kilang kancana bikin nyambut anu jantan anakna nyatana Nyimas dia lopa bagea gelis yuk sok teras kadi Sumohun ama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kipati Sakta Danar kula nun sok pageakeun anak kula teu kudu dibagiakeun ala kadarna we biasa. Kamileung sok diuk oge anjeun dia lopa Sumohun ama.
tegugur teu angin aya naon kasep gelis aya naon nepungan ka ama lain waktu. Ampun ama, dina dinten enjing abdi pada ngistrenan pun anak nyata Nyimas Dewi Keningan ama. Dina poe esuk arek ngistrenan Nyimas Dewi Keningan incu ama rek dijadikeun ratu. Sumohon ama. Satuju gelis. Alus nu kolot jadi wajib ngabingbingna. Sakantenan abdi bade naroskeun ka ama. Perkara naon gelis? Nu kantos dicarioskeun ku ama ka pungkur. Caritakeun. Ama geus kolot tangtu poho deui. Perkaris harta karun anu saur ama disimpen di hiji gunung ama. Harta karun hidup duaan ku ama disimpen di hiji gunung. Anu mana eta gunung teh teu jauh di tempat istana hidup ayeuna. Dihanapeun eta gunung teh aya guha. Dina eta guha aya harta anu kacida pisan lobana anu hangahaja disiapkeun ku ama pikeun hidup duaan. Eta harta teh rupa-rupa timimiti emas lempengan, intan berlian jeung sajabana anu bisa dimanfaatkeun di karajaan hidup. Tepatnya di gunung naon ama? Di Gunung Samuja geus. Brah, teang ka Gunung Samuja didinya harta hidup ayana. Gunakeun sa alus-alusna eta harta. Gunakeun cangkana kepentingan rahayat hidup. Hatur nuhun pisan ama. Teu nanaon. Duh, jadi ayana teh di Gunung Samujanya mah ama. Benar kasep, di Gunung Samuja. Yes. Ama anu tangtuna bakal ngawaskeun kana gerak-gerik di karajaan hidup engkena anu dipingpin ku anak hidup incu ama. Sanajan incu ama can pernah papangih jeung ama, dina hiji waktu pasti bakal papangih jeung ama. Incu ama Nyimas Dewi Keningan anu boga kurat kepemimpinan tangtu bisa ditingali tina sorot mata. Nah gelis Ama janten telepat angga milih-milih anu janten milih pun anak. kacida benerna bener kacida alus ieu karajaan anu ngaran Cati Kameling pilihan hidup. Tempat bubuara hidup ayeuna dipastikeun dina waktu nu bakal datang bakal jadi hiji karajaan anu gagah, karajaan anu gede, jadi kerajaan anu maha raja dipimpin ku Nyimas Ratu Dewi Keningan anu pilih tanding. Kamileung ama rek papadon ka hidup kasep. Perkawis naon ama? Hidup boga musuh dina engkena, tapi turunan hidup dina waktu nu bakal datang kada hareupeun hidup
Tapi eta jalma teh tetela geuningan turunan hidup. Maksud ama? Gelis anak ama. Kanyahokeun ku hidup yen salaki hidup teh anu disebutkeun bisa disebutkeun jalma anu gagah rongkah, bisa dianggap bersih, bisa dipuntangan tulung tur guru using saha wae jalma. Ciduhna bisa metu, ucapanana bisa nyata. Sagala anu diperbuat kudu jadi salaki hidup teh bakal aya tapak lacakna. Maksud ama teh? Maksud ama kieu geulis. Ulah kaget, ulah jadi papaseaan, ulah jadi mumusuhan. Tina hiji waktu si Kamileung salaki hidup teh bakal kadatangan hiji pamuda anu gagah rongkah. Elmuna anu teu jauh beda jeung nu jadi salaki hidup. Anu ayeuna keur ngalanglang buana. Mah, maksudna saha ama? Eta pamuda teh anu rupana sarua jeung salaki hidup. Lantaran eta pemuda teh turunan salaki hidup. Kang Kamileung? Tenang gelis. Turunan salaki hidup tapi lain ti pamajikan atanapi lain ti awewe. Ieu anu memang teu disangka tur ti dudu tong boro-boro ning batur. Deungeun-deungeun atawa dulur atawa pamajikan pribadi. Diri nak pribadi salaki hidup moal nyangka yen eta teh nu datang teh anakna. Maksud ama? Kamileung, si Kamileung harita anu molohok ngadengikeun naon anu jadi omongan anu jadi bapak angkatna dia lopa. Keruang kerung teu pada ruguh sabab diri nak ngerasa aneh tur ngerasa heran barang ngadenge yen bakal aya anak manehanana anu datang. Uing jadi bingung ieu teh kana ngadenge omongan anak. Uing teu boga pamajikan anu lain tapi uing boga anak. Kamileung, risiko jalma anu gagah, resiko hiji resih. Ciduh anjeun teh metu, tangtu anjeun teu sadar. Anjeun pernah ngaburakeun hiji ciduh di hiji leuweung pan? Anjeun Kamileung pernah ngadahar hiji buah anu pait kacida nu saterusna diburakeun ku anjeun? Irah uing asa teu pernah da. Pernah ngantang tu anjeun dina waktu anu katukang lila pisan lilana. Eta ciduh anjeun didahar ku hiji binatang. Dina ngadaharna eta binatang teh anu saterusna bisa disebutkeun reuneuh harita ngalahirkeun harita. Jadi hiji manusia anu memang budak lalaki nu kacida pisan gagah, anu memang beungeutna oge teu jauh jeung hidup. Sarimad. Kang Kamileung. Kang Kamileung pernah nyarios. Kang Kamileung sabaraha kali ngimpen sareng hiji tangtungan pameget hiji pamuda anu memang mirip sareng Kang Kamileung. Oh nya. Uing teh pernah ngimpi papanggih jeung hiji jalma anu memang sarua jeung uing.
Tapi dina impian teh eta budak teh teu ngomong itu jeung ieu-na, ursa kadar sakali-kalina nyebut bapak. Nepi ka diomongkeun ka pamajikan uing bingung, uing teh saha eta manusia lain sakali dua kali sabab ngimpi teh. Kudu na anjeun saurang resih teh kudu bisa ngajabarkeun naon anu aya dina impian hidup, kudu dikanyahokeun. Oek teu bisa uing ngajabarkeun anak. Ayeuna kukula ku ama gelis dijabarkeun kasep yen hidup teh memang boga anak tapi lain ti awewe jalma biasa, tapi ciduh hidup anu memang diletak ku hiji binatang anu ngajadikeun munculna hiji anak anu ayeuna geus jadi pamuda anu dina hiji waktu bakal panggih tur neangan anjeun. Oh gitu, aduh. Jadi hayang papanggih uing mun kitu mah hayang nyaho kawas kumaha eta jelema teh. Dina waktuna geus tangtu hidup bakal papanggih kasep. Ayeuna makin tong dipikiran sabab engke oge bakal kanyahoan. Ayeuna mah anu kudu dipikiran ku hidup kumaha carana ngelola eta kerajaan mamatahan anak hidup nyaetana Nyimas Dewi Keningan, cokot harta anu tadi dituduhkeun ku ama. Mohon ama. Geus teu kudu lila cicing di dieu lain ama ngusir, tapi kepentingan hidup leuwih berarti buh ayeuna mah bral tong diisukeun deui cokot eta harta karun gunakeun kana kamaslahatan jeung gunakeun kana kepentingan di kerajaan hidup nu anyar ayeuna. Atur nuhun pisan ama. Nuhun pisan ama. Uing bakal langsung we ka ditu nyokot ayeuna ieu harta karun teh. Bral. Assalamualaikum ama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanggeus sepuh kitu mah harita duanana undur diri belesat. Duanana harita ngabelesat kancangna keranan. Balik ka alam manusia arek nuju ka salah sahiji gunung anu mana geus dituduhkeun ku anu jadi bapana. Pikeun nyokot pepernian anu mana eta pepernian teh mangrupakeun emas inten jeung berlian pikeun digunakeun jang kepentingan kerajaan Jatikameling tetapi rahayat anu aya di Jatikameling. Si Kamileung jeung nu jadi pamajikan anak dia lopa harita anu langsung ngablesat ketujuan nana nyaetana di Gunung Samoja. Anu memang eta Gunung Samoja teh memang tepati jauh di tempat maranehanana. Gunung anu teh sabaraha gede. Nuju ka Gua Patra. Sanggeus aya di suku Gunung Samoja tina kaayaan tengah peuting. Si Kamileung harita pok ngomong. Yah. Cenah di belah mana? Cenah Gua Patra. Cenah di bawah di hanapeun guha, cenah di hanapeun gunung Kang. Anu tempatna cenah tangga Kiara anu bodas. Oh, atuh urang nguriring heula nguringan gunung atuh kieu mah urang neangan meureun. Si Kamileung jeung pamajikanana harita lempang gancang pikeun ngurilingan eta gunung neangan tangkal Kiara anu bodas. Anu memang tekung sidila maranehana duaan. Nempok tangkal anu kacida pisan gedena nyaeta tangkal Kiara anu warnana bodas. Iya yo, tangkal bodas nama yo, tangkal Kiara mah. Kang, tapi di mana guhana? Duanana harita ngaharuleng sebab teu nyaho guhana belah mana. Barang keur kitu harita blesat. Katingali aya cahaya anu ngablesat ngarah kana awak manehanana. Corelat si Kamileung harita ngacorelat.
Leungeun si Kamileung anu belah katu sakolebat harita newak cahaya anu memang ngablesat tina eta tempat gundukan. Barang ditewak ke karita tetela eta geuning cahaya teh geuningan mangrupakeun oray. Oray anu kacireupisan gedena kurang lebih sagede bitis eta oray teh. Barang ditewak harita ku si Kamileung buringkel eta oray ngaburingkel. Tapi tetela eta oray langsung ngacengelek harita jadi hiji manusia anu memang dicepeng beungeuna ku si Kamileung. Aduh, ampun manusia. Kula anu nungguan ieu tangkal kiara bodas. Kaula rek nanya ke anjeun. Nah, rek nanya tapi rek nyerang ka kula ieu teh. Aduh, ampun manusia. Lesotkeun heula kula. Oh, ku aing dilesotkeun rek naon maneh? Ampun manusia. Da salira nu namina Gusti Kamileung sareng ieu Nyi Mas Ratu Dialopa. Bener. Kula nu ngaran si Kamileung ieu pamajikan kula Dialopa. Ampun Gusti. Kaula anu ngajaga Kuapatra tangtos salira parantos ditugaskeun kanggo lebet ka Guapatra sumbanga ayeuna waktosna lebet ka Guapatra sakumaha piwarangan Gusti Prabu Jagatnata. Ayo atuh mun kitu mah. Sababna di waktu ieu enak kuring langsung mulang deui. Ayo tuh Kang. Anterin kula ka Guapatra. Sumangga Gusti mangga. Sanggeus puguh kitu mah eta salah sahiji makhluk anu robah wujud jadi manusia. Lempang teu heula gagancangan nuju ka salah sahiji eta guha. Anu tetela geuningan eta guha teh dihareupeun anu kahalangan ku rungkun-rungkun anu saeutikna. Di luarna memang litik tapi ka jerona memang katinggal di gedena kerahanan. Eta Guapatra anu dijaga ku makhluk-makhluk khusus anu dititah ku Gusti Prabu Jagatnata. Sanggeus aya di hiji gundukan geus di jero guha. Katingali sinarna mani terangna kerahanan. Sinarna mani pancabura ka mana-mana. Si Kamileung jeung Dialopa ngarasa elok tur kaget. Pok Dialopa harita ngomong ke si Kamileung. Kang, mah mungkin urang kudu mau kabeh Kang. Saeutik we nu penting mah jadi saeutik oge nu penting mah urang bisa rekah ka sakabehanana. Gusti, sakumaha parentah Gusti Prabu Jagatnata, ieu harta karun teh memang kanggo Nyi Mas Dialota. Sareng Gusti Prabu miwarang ieu canak sadayana. Tapi tangtuna mah bisa kuing kabeh dibawa meureunnan sabab ieu kacida pisan lobana. Teu kedah ku Gusti dicanak. Sakiceup kaula tiasa minahkeun ieu. Mas inten sareng berlian Gusti. Oh heuh atuh lamun kitu mah. Pangminahkeun atuh ka istana kaula. Anu mana istana kaula memang boga gudang. Emang bisa dipindahkeun kabeh? Biasa Gusti. Pokona ayeuna Gusti mulih ieu parantos jampak di ditu Gusti. Nyanggeus atuh kitu mah. Yakin bisa nepi? Yaktos Gusti. Sanggeus puguh kitu mah si Kamileung jeung Dialopa harita ting corelat deui kaluar tina eta guha gagancangan harita ngagunakeun ajianana pikeun nepi ka istana Jatikameling. Si Kamileung anu kerak datang harita asup langsung ka istana Jatikameling. Eta istana anu mangrupakeun istana nu gede na kerahanan.
Si Kamileung jeung Nyimas Dialopa encan apal kabeh eta ka istana. Kamar-kamarna oge encan kabeh diasupan ku si Kamileung jeung Dialopa. Kur sebagian we anu pernah diasupan ku Dialopa. Nu tartina si Kamileung jeung Dialopa teh encan apa sapinuhna lantaran anu ku gedena teh. Sanajan eta imahna tangtu Dialopa cek paribasana jeung si Kamileung anu can nyaho kaayaan sabenerna kawas kumaha jati kameling. Sanggeus nepi ka istana, kaayaan di istana anu memang simpe jim, nontes simpe. Da bubuhan istana anu can aya prajurit can aya nanaon. Kur aya maranehanana we katamah jalma tiluan anu tadi teuing di mana caricingna. Kaayaan istana anu simpe turu jempling nekeranan. Rahayat oge nu kadenge batuk-batuk acan di luar teh. Si Kamileung jeung Dialopa harita leumpang nuju ka salah sahiji gudang. Anu mana eta gudang teh anu memang disiapkeun meureunnan pikeun nyimpen naon wae keperluan. Dialopa nu mungkakeun eta gudang barang bere harita dia eta gudang geus ngagunuk anu tadi ngagunuk tina guha ayeuna pindah ngagunukna persis gunukanana kawas tadi. Ulang Dialopa harita ngaulang. Ret ka si Kamileung. Ah, mending sadayana teh gali ka dieu. Memang bener. Sabab manehanana bangsa jin bisa minahkeun sakiceup teh memang bener. Gusti kaula anu tos ngalihkeun ieu inten berlian harta karun kanggo Gusti. Mangga nyangakeun, mangga gunakeun sakumaha parentah Gusti Prabu Jagatnata. Kaula ayeuna bade uih deui, mulih deui ka Guha Patra, ka Gunung Samuja. Eta jin harita balik deui. Teu kudu nunggu jawaban heula ti si Kamileung jeung Dialopa. Dialopa anu tetep ngahulang pariekeun ku ningali intan berlian anu memang aya di atapi guha atau nu aya di atapi tempat. Duh, kudu kumaha ning manggunakeunana mun geus ieu ya. Bener saur Akang. Bener saur si Aki. Urang kudu neangan kamasan ka tukang kamasan. Oh, kudu neangan tukang kamasan. Sabab urang teh perlu perhiasan. Bahana geus aya tukang kamasan can nyaho can boga. Keun urang ngomong we ka Martapura. Jeung ka si Jabang Taruna oge Bajul Patura. Sabab maranehanna tilu tangtu wing percaya ngarti kana sagalana. Oh nyanggeus lah ayeuna mah urang istirahat heula. Rada capek yeuh wing dia. Kang. Sanggeus puguh kitu mah harita duanana naringalkeun eta kamar gudang. Nu sakitu gedena teuing sade kumaha gedena ngaran mah gede we ngaran-ngaran gudang. Komo ieu gudang istana. Si Kamileung harita nu leumpang panasaran. Dia, Kang. urang teh can apa kamar-kamar sabenerna mah di dieu teh. Ieu istana mah nika cida mewahna tapi urang sorangan bogana teh nyaho kamar mana teh. Itu ruangan teh ruangan kamana cikan urang tempo. Dialopa jeung si Kamileung nu antukna leuleumpangan. Ningalian kaayaan dina sentot di kamari mah memang manehna teu apal, teu hayang apal deui. Ayeuna manehna geus ngarasa panasaran. Brai dibukakeun eta rohangan anu kacida pisan gedena. Rentul katingali siga aya imah-imah laleutik. Tapi meni endah nekeranan taman-taman. Keke ieu teh naon ngaranna ieu ruangan teh? Ieu mah sami sareng anu di tempatan ku abdi, Kang. Ieu teh namina ruangan kaputren. Ruangan kaputren gunana jang naon? Umi aya putri raja. Biasana putri raja dicalikeun di dieu. Oh gitu. Oh atuh geus anawa ingaina mah. Terus urang kebelah ditu tuh. Kengke raja cicingna di mana? Si Kamileung harita leumpang deui beras harija ka tengah rohangan.
anu mana rohangan teh harita katingali mani antik na karana endah na karanan. Di hareupna aya balong-balong laleutik. Di sisina tempat mani sakitu legana karanan. Aya meja, aya kursi anu gede, aya 2 eta kursi teh. Mani baradag na karanan cara rangkung tur ukiran. Eta kursi mani ting borelak na karanan ting tina naon dijeunangan anu jelas eta kursi teh lieur ibarat hurung na karanan. Si kamileung anu nangtung mancu dina tangtunganana. Ayo naon? Itu sakumaha anu sok dicalikan ku ama. Namina itu ruangan paseban kah? Oh, jadi itu ruangan Jang Raja meureunnya. Wah, kenana keranan. Si kamileung terus-terusan kuralang kuriling hayang apal anu kabeneran dia lopa anu pernah cicing lila di kerajaan. Di tempat bapakna nyaetana bapak angkatna Prabu Jagatnata. Nu tangtuna setik kedena dia lopa apal tempat naon. Antukna dina peuting harita kasubuhnakeun si kamileung jeung dia lopa kakara bisa sare sanggeus ngalaksanakeun salat subuh. Dia lopa jeung si kamileung ngarasa bungahna keranan. Teu catur waktuna dina peuting harita. Isuk-isukna warga urang dinya seperti biasa anu geus kaditu, nu geus kadieu, anu nguseup, anu itu jeung ieuna sagala neangan pakaya. Lantaran memang warga di dinya anu memang eueuh duit. Kapaksa we lamun hayang dahar itu jeung ieuna da ari beas mah. Naon teh ngaranna teh nya ari beas mah menang nutu. Boga huma sagala. Sedangkeun binih-binih anu memang dipimilih ku jalma-jalma ku warga-warga urang dinya. Khususna urang kampung Jati Kameling. Binih ngagunakeun binih anu memang aya di leuweung. Model pare memang aya di leuweung kadang-kadang. Warga-warga anu sapopoena apal. Nyaho ieu binih naon, ieu binih naon. Anu antukna setiap meunang bibinihan anu ngarasa di wawuh manehan anu sok biasa-biasa pelak. Kaasupkeun buah-buahan sagala rupa aya di leuweung nu antukna. Maranehanana sakabeh ngapimilik naon anu dipikahayangna. Timiti cabe sagala rupa araya di leuweung anu memang dihakan ku sasatoan jeung itu sagalana. Ngaran-ngaran di leuweung sagala ge aya tong boro-boro ning sipating ku tibah cabe jeung kararitu. Ganas nanaon oge memang di leuweung mah sagala aya. Kakocapkeun isukanana warga Jati Kameling anu dikumpulkeun ku aki eot sakabehanana. Dikumpulkeun di hiji tempat anu mana eta tempat teh picaloneun alun-alun kota raja. Anu ngarah langsung nyaeta ka Pelbasitu atanapi talaga. Anu mana sisi-sisi talaga mantak endah na karanan dihias ku taman-taman saban tempat. Lamun temah di dinya loba pendudukna geus pasti loba jalema anu darariuk tur hitungan kulahan nyakal we. Eueuh pendudukna di dinya.